Maka setiap ningali padamelan Allah biasakeun maca tasbih. Janguatan keimanan ka Allah. Bapak teu bisa sare tengah peuting hudang, ibu hudang. Terus keluar hayang bari bayeung yang niisa di luar ret ka langit caang bulan bintang baranang kumaha tos rajaban. Subhanallah. Maha suci Allah. Nu tos ngadamel bulan sakieu endahna. Nuhun Gusti, abdi paparinan tiasa ningali dadamelan Gusti. Jadi ibadah. Ieu mah lain, rajaban unggal tahun, nempo bulan bintang indah. Buset. Anyir. Menang ganjaran ge moal. Ya Allah. Sore hujan, rat deui, pelentung cahaya panon poe bijil. Ai di langit ngagurat berwarna-warni. Naon namina? Kumaha cek nu balik rajaban? Subhanallah. Maha suci ya Allah. Nu tos ciptakeun pelangi sakieu endahna eta hasil rajaban. Tiap ningali dadamelan Allah, inget kanu ngadamelna nyaeta ka Gusti. Ieu mah lain buset. Kumaha ngecetna? Sakalian pikiran STG-na nepi henteu. Cukup subhan. Pemuda balik rajaban nongkrong di jalan sore-sore. Keur melotot ka seberang jalan aya awewe liwat make lejing. Bujur nyitak. Ceuk budak ngora balik rajaban. Subhanallah. Astagfirullah. Subhanallah, geuning subhanallah sabab eta bujur salah satu ciptaan. Ieu mah lain nempo bujur liwat. Subhanallah. Walhamdulillah. Lain tapakur sia mah beuki. Keur manggeus jamana ayeuna loba orat neumrak leres teu. Sok khawatir Nabi ngawartosan 14 abad yang silam, sayati zamanun ala ummati yarfa'ullahul haya'a minan nisa'i. Ciri deuketna kana akhir zaman tareh kiamat awewe geus leungit ka eta. Da murah orat awewe ayeuna mah. Yang ningali ping-ping batur teu kudu kata ketuko keluar imah, di jero imah tinggal nyetel HP. Tinggal ngetik ping-ping burekem bijil geuneuk komona TV bari gede gambarna ulah waka film iklan ge geus hancur nempo ping-ping awewe aya hand body herang da ping-ping menang milih nu budug teu laku kana iklan paling ge nu budug mah kana gurinda. Cara ngasah gurinda gitu. Yang nempo kelek awewe batur pan aya Rexona. Yang nempo dada awewe batur aya sabun gift. Merawat kecantikan kulit Anda. Asep geuning nyaho pan boga TV. Pira aku aing milih TV teu dihurungkeun ih. Tapi dipikir-pikir eta iklan jara rambung kabeh. Hand body jang ping-pingna ditingalikeun. Rexona jang kelek-kelekna ditingalikeun. Sabun gi pejang dadana dideleukeun. Komplit nyambung. Ngan hiji iklan nu teu nyambung tiba heula nepi ka ayeuna. Naon? Softtek. Penasaran aing nepi ka ayeuna. Sugan camat apal? Ya Allah, teu ngarti tak iklan tiba heula nepi ka ayeuna. Teu apal-apal kuring mah atuh jang naon teu dideleukeun. Softtek mah ajol-ajolan iklan naon maksudna? Kuring nepi ka mikir, oh berarti softtek mah jang awewe anu ajol. Tah kitu we geus lah. Ulah jero teuing ah.
Komo di luar imah ningali ping-ping awewe gampang murah. Asal dari ka pasar, ka mall, macam-macam. Sok tahu Asep, emang pernah nyaho. Pernah ka mall aing balik Rajaban beurang ibu-ibu. Balik ngaliwatan mall, ka supir pir ka mall heula. Naon bah? Atuh naon we hayang nyaho mall. Asup ka parkiran. Kuring make jubah beurang ceramah gagaya bagan aing ka mall. Satpam molototan. Sangkana aing teroris. Anu make jubah ka mall. Satpam nyamperkeun, dari mana Pak? Mau kemana? Balik ke Rajaban, ke mall. Kok Bapak pakai jubah? Jubah aing. Masalah buat lo. Punten Pak, di mobil aya naon? Masya Allah, berkat di panitia berkat. Ih, satpam teu gaul pisan. Bisa aya bom, astagfirullah. Pariksa, dibuka pantau mobil, aya dus 5. Kianas, tat. Bisi beda ah. Kudu akur di mana-mana. Cicing. Cek satu am, iya nu kahiji kardus buka, dibuka. Jeruk, lain bom. Nu kadua opak ranginang, padedet. Nu katilu bolu. Lain kode ngelingan. Ya nu kaopat dibuka kejo jeung lalabna. Tumpangan bakakak hayam luhurna teu keur kieu ta bakakak. Teuing ai bakakak ge dicolok teh sok kieu wae. Bakakak lain bakekok. Cek satpam, oh berarti wih ngaos Pak Haji ai tadi ngomong. Balik Rajaban nyatu mangga kamol mah asup kamol naik lantai 2 naik tangga eskalator tangga berjalan keur niat naik suku kahiji tangga hiji awewe nyodok siak jadi aya luhureun ta awewe rokna pondok eta panon meuni lurus kana bujur oh my god. OMG. Ya akhir zaman nu era tibalik. Lain manehna nu era nu oratna ka mana-mana, kuring nu era. Manehna mah teh eraeun. Bujur nongtot. Hate mah gugurutu hanya ka teu moal lingis aing. Ya Allah. Isin hakikat isin ku Allah. Syariat era ku jubah. Hate mah kukulutus. Hanya kal kamol make jubah. Coba make jaket lepis, jong-jong neuleuna. Pusing aing ka palang hareupeun. Tungtun mah tungkul daerah sorban. Hampir kragrag sorban ge borosot. Hideung sorban nempon nu kitu mah. Ngorejat sorban aing mah. Bari tungkul. Bibir teureun istighfar. Astagfirullah. Bibir teureun istighfar. Mata teu tahu diri. Nengak lalaunan. Aing kieu deui. Aya 2 jam mah eta teu nengak. Sakitu teh panon kiai. Komo panon RT. Lain RT di dia lain di Papua karena itu RT na di dia mah tara bebeja teting si ate cicing sama-sama laki-laki ngahaja-hajakeun makana teh salah prediksi Rasulullah ciri deketkan akhir zaman awewe leungit KR awewe zaman ayeuna geus leungit sifat erana lamun marake calana nu salakina
para wanda lolobana nongkrong di jalan jeung molna bari nempokeun ping-pingna da make kolor akina lieur akina unggal isuk rek ka sawah leungit kolor wae tadi pake kuincuna si Nopi si Irma si Rina mararaket pajarkeun teh model gaul nyieun erok teu diukur make napa luhur-luhur dah hayang katempo yang ketempo kenal pot racing nyaho enge hapur sing jaleblag geus leungit KR cirina akhir zaman sugan ya anak urang masih istiqomah narutupan aurat amin ya Allah ya Rabbal Allah ya Rabbal alamin bu ku iman mah katarima kajadian Isra Mi'raj teh geuning Nabi ruh sareng jas nya iku akal macan nyambung lamun iman can hirup lamun iman geus hirup aktif akal ge narim ayeuna entong wakang ya isrokeun ka Mi'raj Nabi Allah hayang ngagerakeun naon ge tiasaeun contoh bae rek kudu udah ku akal wungkul teu kaharti ku akal pernah teh hirup urang di jero beteung indung pernah teu sabaraha sih ibu nu ngaraoskeun sabaraha sih bapak-bapak langkung uninga pasti sabaraha sih Pak bapak mah sering ngalongok ya beda yuk ya kicep wajah-wajah ahli kokorobet kabeh pan komandana ieu hiji tah eta camata camat ahli kokorobet sabaraha bulan Pak pura-pura sia mah sabaraha bulan pernah hirup di jero beteung indung sabaraha bulan leres salapan coba etang ibu hamil sabulan tos aya orok can karak gumpalan sperma can anu hirup utek-utekan sperma kene berarti salapan kurang hiji tah bohong sia 2 bulan hirup can karak gumpalan darah dicipta ku Allah gumpalan darah 3 bulan hamil Allah kalap nyitakeun tulang belulang dibungkus ku daging 4 bulan hamil neme dicipta ku Allah janin ngabentuk 4 naik ka 5 bulan neme ditiupkeun ruh ku Allah kana rahim ibu karasa usik eta budak janin di rahim ti 4 naik ka 5 bulan leres teu jawab jujur leres teu jadi eleh kukuring berarti cirina si Asep Mubarok tukang kokodok mitnah ieu fitnah keun beda heueuh geuning sok ribut ibu kacaraoke mulai budak usik kang naon nya eta geus najongan belah katuhu geus 3 poe jeung salakina lalaki sok tahu main lalaki wae 7 bulan Kang saminggu dek kenca wae ayeuna mah awewe saminggu derek lahir Kang budak teh isu kamari mah di tengah we bencong lalaki ulah sok tahu katuh we kenca tengah nu penting budak sehat lalaki awewe penting soleh-soleha panjang umur kitu usahakeun nu hamil lobakeun tadarus sing rajin salat sunat rajin eta tahajudna istikharahna eta senamna nu hamil pikeun nu hamil sok ayo rajin salat hajat tadarus encan isukna duha tambah ta salat sunat ayo eta olahraga nu hamil bakal ngalahirkeun anak sehat bari anakna cerdas ieu malih senam di tempat hamil ya aing sok neuleuh nu kitu ih beuteung gendut celana legging menang najongai ih eta apal kumaha tatangga di ditu aya sok hayang miluan aing ge olahragana tiung mah dipake ngan nyekek kana beuheung kahanap ngepres ban radial ka mana-mana lari pagi ibu hamil legging nyetak kuring balik jalan lempang
ibu-ibu lari pagi nyodok aing ngalieu Pak Haji bari ditutup hareupna kunaon bu ditutup izin Pak Haji mun era tong dipake Pak Haji mah sentimen atuh ieu mah lari biar aku lari make mukena jadi balik mamatahan ka aing aing geus Pak Haji lari mah kieu pakeanna ngepres ngalengkah bebas karena jantung sehat nya ce jantung sia sehat jantung aing deg-degan piamekeun awewe kitu ih sengaja-ajakeun bu seueur tadarus seueur ngaos istighfar seueur dik ieu lain dongeng asli Rasulullah SAW nuju Fatimah putri ngandung Sayyidina Hasan anak pertama Rasulullah gelis mana dampal panangan anjeun ka dieu keun ieu Gusti diaoskeun tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim tiup ku Rasulullah teras kumakeun Gusti panangan abdi tutupkeun kana udel anjeun usapan kaulah yang boga incu anu saleh Masya Allah ku abdi nyalira mangga Gusti kengeng geulis sing rajin anjeun ngaos tasbih tiupkeun dampal panangan tekankeun kana patuangan anu keur hamil eta naon maksana ya Gusti kalimat zikrullah bakal nyetrum kana perkembangan otak si janin we di jero rahim Rasul sampai ka dina dokter ta Rasul teu sangka ternyata pengalaman Rasulullah kitu diabadikeun ku dokter-dokter Amerika Rusia Cina nyarieun alat peraga sagede kieu mik ngan di jerona musik ditempelkeun dina patuangan anu hamil ibu-ibu hamil eta musik disada jang naon cenah pangaruh jang mangaruhan perkembangan otak si janin ilmu nati Rasulullah kudu nama Islam nu nyieun alatna sina qiraatul Quran zikir tadarus ieu mah ajeb-ajeb menang nyeun Cina tempel kena beuteung nu hamil ajeb atuh orok teh di jero teh kikieuan we hirup orokna lahir geus gede jobet bapana di Smackdown teh gara-gara ajeb-ajeb tadi eta coba tadarus kalimat zikrul cetak regenerasi Islam teknokrat Islam yang muttaqin cirina Islam ulah jadi bodoh jelema bodoh dibobodo ari ilmu nati Rasulullah kunaon nu baroga duitna Cina jeung Jepang nu nyeureun nu kitu kunaon Islam nu nyieun alat-alat nu kitu nu beungarna Islam leres teu urang ngabagan ngiridit we jeung ngiridit atuh sia irah rek nyieun motorna pan motor mobil teh tina Isra Mi'raj eta teh Rasul berangkat di Masjidil Haram Masjidil Aqsa Mekah Palestina dengan jangkauan perjalanan hanya beberapa detik saja eta geus ngagambarkeun bahwa dina hiji waktu bakal aya ilmu peralatan yang mampu mempersingkat perjalanan Mekah Palestina cek logika kudu 3 bulan make kuda tapi ditempuh hanya beberapa menit saja ku Rasulullah waktu Isra ilmu kendaraan engke teh bakal aya motor aya bus aya mobil kitu asa bobarok lamun leumpang sabaraha bulan ka dieu geus teu kudu capek tah mobil kitu 3 jam nepi ka dieu leres kudu nama Islam nu nyieun motor mobil teh ieu mah Jepang deui insinyurna anu teu percayaeun ka Allah ka Rasulullah cing atuh nu nyieun mobil motor sementara sekali-kali mah dimaja di eta camatna ieu kayak pabrik motor menang santri ieu mah nu liwat Yamaha deui Jepang deui made in maja motor Yamahmud pusing aing ngan bodoh padahal ilmu tiis
Di Islam ya Mahmud seperti can bisa tina besi ngerakit tina awi pusing. Aya Asep Habibi almarhum bisa nyen pesawat rek ngandalkeun Habibi wae. Habibi tos teh aya putrana Ilham Akbar Habibi narek ku Ilham Akbar Habibi sing aya Habibi di Majalengka. Amin gitu. Tengah dukung kalau murus sorangan ge. Aya teknokrat muslim insya anu muttaqin eta ulah kabobodo wae ku batur. Yuk orang canak hikmah. Naon hikmahna Asep? Tina peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW saana simkuring moal ngabahas masalah sebab-musebab. Sadana ge sebab-musebab nu jelaskeun ku para ulama itu sahih. Ngan nu jelas tina Isra Mi'raj mah aya hikmah kanggo urang sadana. Naon hikmahna? Sabab nu apal sebab mah iwal teu ngadamel sabab Allah Subhanahu wa taala. Hakikat sababna. Ngan aya hikmahna naon Asep? Nu kahiji tazidul iman, tambah kekuatan iman. Lamun teu digerakkeun ku Allah moal terjadi fa'alul lima yurid. Apa yang Allah kerjakan itu menurut kehendaknya sendiri. Sing yakin bahwa Isra Mi'raj Nabi adalah kahoyong Gusti, padamelan Gusti, makanya Nabi berangkat ruh jeung jasadna. Alhamdulillah. Ngan aya PR jang urang, PR naon Asep? Balik rajaban urang bapakna indungna nu namahan iman, ari anak urang diantep. Balik ti rajaban datang ka imah, gerak cek barudak urang, geus nepi ka mana kualitas keimanan barudak. Khawatir pu Pak ku zaman ayeuna, disebut zaman era globalisasi ayeuna. Sanes era globalisasi, era globalisasi. Zaman era penggoblogan masa kini. Loba budak geus gara roblog ka indung bapak, loba indung bapak nyareri hate ku budak zaman ayeuna. Leres teh eta teh. Salah saha? Hayo saya nyalahkeun budak sia hayo. Salah saha? Salah kolot lah. Da budak mah kos kacang, ai kacang kumaha tuturus nangtung kacang milu, tuturus na dengdek kacangna, tuturus nang huyupuk kacangna ngalayah. Kacang kumaha tuturus? Saha nu boga tuturus? Bapak-bapak nu boga tuturus, nu boga kebon kacang. Atuh bagi-bagi tugas. Tugas bapak ngalelempeng tuturus. Tugas ibu ngoredan kebon. Nah, ulah barala sok loba orai. Kunaon barudak baheula saroleh. Narurut ka indung bapa, sabab indung bapana jadi tuturus. Jang kedeung deui magrib, samping mana? Di kamar Pak, canak bager. Bajuna nu bersih nu rapi. Naon sih Pak? Ka masjid. Salat naon Pak? Magrib. Lami keneh Pak. Ti ayeuna urang berangkat jeung Bapak. Ieu Bapak geus make samping, make baju kakoko, rapih make kopiah. Hayu engke wuduna di masjid ditu. Jeung Bapak urang salat magrib. Ti ayeuna urang berangkatna. Eta ngaranna tuturus. Ieu mah lain. Gegerewekan kos nuhul ka budak salat ka masjid magrib. Bapak ngajedog di imah teh init-init. Kumaha cek anakna? Bapak ge tara salat. Heueuh nya. Salah jadi tuturus kitu mah. Pantes budak ngalawan sabab indung bapak geus teu mampu jadi contoh kana kaalusan. Nyai ngaos pre mah dipakiai pre di imah teu pre. Quran mana? Di kamar mah mukena sajadah di kamar amparkeun di tengah imah. Sok nyai di tukang emak di hareup jadi imam, nyai jadi makmum. Ke beres salat magrib buka Quran, hayo hitung-hitung ngapalkeun tajwid makhraj bisi poho, urang ngaji jeung emak nepi ka isya. Ibu sae ka putra kitu. Ibu kitu teu. Eta masalahna di dieu. Karena alusnya ho sae kitu teh henteu. Ih, neang nyekek. Ika budak popolotot magrib ngaji. Indung nang ngopi HP we hoyo COD. Paingan tiung meni nyararengsol da can lalunas. Nu lunas marapi eta nu nyengsol can lunas eta.
itu diomekeun itu. Geus lunas. Geus tati lunas. Sing mampu jadi itu terus jadi contoh karena kahadean. Geura pariksa. Da ingat urang ngabaheula ti leuleutik ti orok diwauhkeun ka Allah ka Rasul ku indung bapa. Da indung bapa baheula mah bari ngahuapan anak bari dibeuweung da eueuh blender baheula mah. Leres teu? Ngalaman. Pedok. Kue rasa dejigong ge ngeunah. Da ieu blenderna. Mata kayak penelitian baheula. Naon sababna budak baheula loba nurut ka indung, sabab budak baheula loba ngadahar ciduh indung. Eta. Kunaon ena loba nu ngalawan ka indung? Wajar, geus jarang nu ngalawan ciduh indung. Daharan teuas jang oropan meuli blender eta mah. Colokeun kana listrik pencet bubuk wawelkeun ka budak. Gede budakna saeutik indungna nu muter siga blender lieur mikiran tingkah laku budak. Tingali zaman ayeuna loba budak blender ayeuna mah. Baheula bari ngahuapan Allah ya Rasulullah. Oh lapar bager, mam ya bager. Allah bari ngahuapan bari Allah ngarekamkeun nami Allah kana hate budak baheula. Ibu kitu teu ayeuna ka budak. Mentak jararauh budak teh wauh ka Allah. Budak dimandian, disedo, disipat tapi kababak belur banget budak. Pangku ku indungna dipolototan. Ti katep, ti laja. Jadi indungna nu cadel. Sok aya nu kitu. Atuh indungna mah bentes we bentes. Ngomong jeung orang ti katep, ti laja, ti kotok, ti embek kabeh tai waukeun. Nganu paling pisebeleun eta indung kitu tah. Anu teu ngaku ka anak sorangan. Budak orok disedo, disipat, didangdanan, dirapih-rapih, dipolototan. Anak ta ieu make nanya anak saha? Puguh anak sia aci. Mimin, titin, dengekeun sia. Aku budak tong nanya gitu. Engke budak geus gede teu ngaku. Indungna sorangan geus teu ngaku. Anak ta ieu. Sok aya nu kitu. Bapakna ge saruana. Balik gawe datang ka imah anaknya bisa ngomong bisa lempang capetang muka pantau ayah puyang bapak ngagoak anak ta iya anaknya hideng bisa ngajawab anak iya puas ya dibalikeun ku anaknya tapi ece lumayan eta apalkeun lumayan apalkeun bisa anu teh hadir isukan panggih di warung balanja cepeting hadir di Alpalah Rajaban hadir menang naon anak ta ieu tatanya wae gitu. Pak Camat kayak di kantor gitu datang weh Satpol PP ke kantor cek Pak Camat anak ta Satpol PP gak huleng hah kok camat aing jadi kieu ulah Kang ulah diamalkeun ulah ngarebut lahan aing ulah Bu kuring geus ngamalkeun balik ka imah capek pawajikan pundung manyun di tengah imah digero teu nembalan kuring mikir kumaha ngubaranana inget kadinya mangpaat lumayan sampeurkeun ku aing dodongkoan. Geus pareup-pareup jeung pamajian ukur manyun aing ngagoak anak ta ieu oeng-oeng anyun. Pamajikan calangap. Langsung udang-udang. Nepi ke sadar samping tinggalin di tengah imah. Heueuh katincak. Sok we amalkeun nya. Isi salaki pundung
manyun di tengah imah cek ece aing boga ubar. Ece ka dapur seduh cai kopi asongkeun ka salaki nu keur manyun. Ece ngagoak mujarab eta anak ta iya oeng-oeng ideng. Nah insyaallah jadi cabok asli eta mah. Bo wauhkeun ka Allah ti leuletik seperti kolot baheula ka anak bahkan teu mampu indung bapa ngadidik keimanan pan kolot baheula mah dararatang ka imah ustad ka imah kiai nitipkeun budak ngaji ka imah kiai ayeuna loba nu kitu ayeuna mah budak ngaji teh milu jeung babaturan di jalan di mana ngaji euy di Ustad Usman aduh hayang ka dinya ngaji hayu di jalan milu indung bapana nu tanggung jawab mah adem ngoprek HP jeung remote di imah nu wajib ngadidik anak saha nu wajib ngadidik anak saha ayeuna dididik ku ustad eta nu wajib ngadidik ibu jeung bapana pernah datang ka ustad tolol nya tolol nu kitu mah berani berbuat tidak berani bertanggung jawab atuh sampeurkeun eta budak dididik ku kiai jadi soleh ahli ibadah lamun indung bapana ijab qabul jeung kiai nu ngadidikna insyaallah indung bapana ke di akhirat kabagian syafaat ti budak nu soleh lain amin amal amin mantok henteu ka kiai amin makana ka kiai tong ngomong ikhlas ngadidik anak batur bari teu dianter ku kolot teh dididik ku kiai di imahna soleh eta budak jadi ahli ibadah indung bapa kaangkat derajatna anak sa eta ku rajin ibadah pas sehat maca Quran anak si Pepen kumaha cek masyarakat eta si Pepen ku bisa mamatahan anak pajarkeun menang si Pepen kiai nu ngadidikna teu disebut-sebut tapi giliran aya oknum santri goreng akhlak belegu bedegong maaf indung bapak teu kebal goreng tapi kiai nu jadi guruna kabah bawa goreng santri mana eta meni sombong goreng akhlak biasa kiai eta cek kiai aing teu mais teu meulem giliran goreng kabah bawa pernah ijab qabul jang ka kiai nu ngadidik anak kurang euy datang atuh hayang menang syafah budak nu soleh menang ngadidik kiai isukan budak tarik ka imah yang ujang geus ngaji pas sehat Quran alhamdulillah mang geus 6 kali hatam masyaallah bener jang nya pak da bapak mapan capek urang unggal balik berang peuting gawe sanu ngadidik maneh pak kiai pak di ditu di pasantren abdi sok ka dinya wae pak masyaallah dosa bapak jang dosa kunaon nyan wajib ngadidik maneh kana ibadah teh bapak ayeuna dididik ku kiai bari bapak wajib ngadidikna teu ijab qabul teu serah terima ka kiai cilaka bapak rugi bapak di akhirat nya atuh pak ka ditu kiaina sok aya wae da lain karyawan lain pejabat kiaina ge nganggur teu boga nanaon pak teu boga pagawean teu boga gaji acan nu bener nya pak sok aya di imah tapa ustadna aya di imah wae pak sok ngarokok ahli hisab pak ahli hisab naon ahli hisab sahibul asbaq CS asbaq aya dalilna jang aya ceuk pak ustad ge naon la ududa illa ma'a ududin teu sampurna udud kecuali ngareng jeung jelema nu mawa udud laisal ghafi ba'da dahari aula wal qahin wa syamsuin barisila ge cicing lah rokona naon jang nya kadang-kadang samsu keur loba duit mah teu boga duit mah kadang-kadang kiai sok meuleum curug pak meuleum curug sakti kiaina pak
diamalkeun ku bapak ek dibere pokona mah setok kiai nameh teu liar teu kudu neangan rokok ka mana-mana bapak nu ngajamin per bulan 20 slop dikirim ku bapak ame tetep kiai di imah yang harapan maneh supaya bisa ibadah ke Allah kiai na sok beugeun sok masak pak nya masak ti mana teu beugeun beas pak atuh nah atuh panjang kudu mali dibeli make duit pak terus nya kolot-kolot santri na karoret pak Aisyah nyindiran aing jak geus ulang kirim beas ku bapak pona dijamin ku bapak per bulan 5 karung anakna loba eta ustad jang 13 pak 13 geuning loba pan ngaranna ge ustad pak maksudna naon nya usaha tara anak deres ustad pinter eta budak sok jararajan nya jararajan pak mun aya duit mah aya teu boga duit ada santri tara bayaran atuh pareum ge listrik diantep satrumna eueuh bayareun pak duitna teu boga ku bapak dijamin pokona mah jeung nafkah keluarga eta ustad 10 juta per bulan wow aya nu kitu di dieu sakieu lobana eueuh hiji-hiji acan oh my god Asep nu kitu ge dibahas eta materi loba nu teu adil umat Islam ayeuna teu adil kumaha ai jangan ngabelaan pendidikan umum ratusan ribu bro-broan jutaan dibayar tapi jang pendidikan agama budak ngaji di kiai tebang dipenta infak sodako jang mayar listrik hese malalayarna leres ira harek majuna pendidikan agama karena umum mah kursus komputer mah 300.000 bayar. Papa kursus bahasa Inggris 500.000 pak bayar. Pak cek pak kiai 50.000 jang listrik dibayar di majelis infak per bulan pak bejakeun ka kiai siama engke disekaligus-keun satauneun nepi ka henteuna. Tak babaturan kuring di Cikampek kata ustad meni kuru kasedotan ikhlas. Ya Allah hese rek majuna. Isukna diantar ta budak ka kiai begitu datang ka imah kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Kang kemana wae? Biasa kiai sibuk gawe abdi mah berang puting. Alhamdulillah proyek di mana-mana. Oh, proyek di mana-mana cek kiai tanah hatena koret secan mere rokok-rokok acan ka aing. Anak siang ngariuhan aing di imah di dieu. Lain eta kiai bejana budak ngaji di dieu geus 3 tahunnya 3 tahun di dieu pahingan ai balik ka imah rajin salat meuni pasehat maca Quran nya alhamdulillah betaheun eta budak Kang di dieu nya abdi teh hayang ijab qabul biar lambat asal selamat kiai maksudna naon nya hayang we kasyafaatan ku budak soleh sok sanajan kiai nu ngadidikna bapana meureunan kabagian syafaana tarima anak kiai anak abdi jadi santri kiai pangbereskeun salatna make fikih pangbereskeun akhlakna make ilmu adab-adaban pangbereskeun keimanan make ilmu tauhid, pangbereskeun akhlak make ilmu tasawuf, pangbereskeun Quran make ilmu tajwid jeung makhraj, ilmu nak kabeh di kiai, urusan biaya kuring nu jadi kolotna bertanggung jawab. Hebat eta kolot bijak nu kitu. Ceuk kiai ditarima insyaallah. Ya budak sing betah ngaji di abdi Kang, sing manfaat ilmu abdi jang budak kakang di dieu. Amin kiai. Bejana sok karoko nya kadang-kadang eta mah. Nama kiai tong liar kemana-mana cicing we di imah kiai di dieu sanghareupan anak abdi cenah bisa ibadah urusan rokok abdi nu tanggung jawab samsu 20 slop per bulan dijamin ku abdi mangga beuleum ku sia unggal poe atuh di beuleum biar aku di kolomo emang digegelan cenah kiai tara nyang atuh nyangu ti mana beas ge teu boga geus kiai tong niangan nafkah ka mana-mana kuring nu ngajamin nafkah keluarga kiai ieu beas 5 karung per bulan dikirim nuhun atuh Kang beasna aya ajang sangu da lauk nama kudu dibeuli Kang make duit tenang 10 juta per bulan wow semangat ka kiai na ge ngajar tiap maghrib gadenge di imah kiai ngajar salah lemur ngadenge sorak kiai keur ngajar alif eta pangaruh samsu beda eta bah beas 5 karung tak 10 juta saminggu santrina bubar tarorek kabeh da kiaina kenceng teuing ngajarna
Akhirnya kiai ngahuleng di majelis santri kalalabur eueuh. Isukna boga ide kiai eta majelis dirobah. Isukna jadi warung, kiai dagang beas, dagang samsu. Kiai kreatif. Irarek majuna pendidikan Islam kolotna sorangan koret tedek berkorban jang agamana sorangan. Ayo bantu perjuangan anak para ulama para kiai. Jang nyolehkeun anak-anak kurang. Bu, beda jeung baheula. Baheula mah pan dikontrol budak di pangajian imah kiai mun teu indungnya bapak datang ka imah kiai. Kiai anak abdi aya di dinya ngaji. Aya Kang, ieu keur mutolaah tuh budak keur ngapalkeun. Kitu. Anu mah lurjeun kolot ayeuna mah. Leres teu? Ti imah mah moal samping eta budak. Disangkana rek ka imah kiai ngaji. Teu nyopangi jeung babaturan di jalan. Ngadon ulin abring-abringan mapa jalan raya. Tengah peuting pangih jeung musuhna di jalan. Terjadi ribut tawuran. Anakna jadi korban. Kena ku celurit dibawa ke rumah sakit. Kolotna tengah peuting digedoran panto imahna ku aparat. Non Pak, ieu tadi aya tawuran budak di jalan. Anu korban kena ku celurit dibawa ke rumah sakit. Ieu fotona anak bapak lain. Nya pun anak ieu Pak. Tuh, lamun geus kajadian kitu saha nu korban? Jawab, saha nu korban? Anak. Kolot. Teu didenge aing ngomong teh. Sakit teh make salon. Nu beunang kucurit jadi korban teh an. Kunaon tadi anu ngajawab kolot. Nu korban saha? Nama kekot. Emang indungna milu tawuran. Mau panci ka jalan. Saha nu korban? Anu rugi saha? Kolot. Kacau. Mudah-mudahan anak kurang masa roleh. Ma bapana tanggung jawab. Amin ya Allah ya Rabbal. Isukan ngalalabrinya ka imah kiai nu ngadidik anak kurang tah. Naon nu aya di imah jingjing kabeh. Hayam 5 sikit tahlian bawa. Me boga bawa domba ge bawa. Cek kiai naon ieu teh Kang? Sakalian kiai nitip pangangonkeun me. Goblok si aya. Geus ngangon anakna me kudu diangon. Aduh, bantulah perjuangan para kiai. Jangan nyolehkeun anak-anak kurang. Sim kuring mah khawatir ieu masjid sakemewahna dina hiji waktu bangkar sabab eueuh imam, eueuh penerus. Jujur, ajang aparat mah teu hariwang. Pacamat eureun loba gantina, Kapolsek eureun loba gantina, dan Ramil eureun loba gantina, Bupati eureun loba gantina. Prabowo karakna geus dieuneuk-euneuk. Loba nu hayang jadi presiden bener teu? Artis makomo ribuan penerusna. Ieu nu khawatir imam, khotib kiai, imam salat, khotib Jumat, sadek neangan penerus di mana? Ayeuna geus loba budak geus gengsi asup ka pasantren. Bener. Kalau tage ngantep ka anakna bodoh dina agama. Hariwang dina hiji waktu Masjid Al-Falah jadi kontrakan. Nauzubillah min. Lamun dia aya acara pacamat teu datang, lurah, kuwu nu naik, aya gantina, kuwu teu datang, RT naik, aya dangdutan, artis teu datang, ece bisa ngagantian. Tapi ustad hiji-hijina di lemur urang sok hayo, rek Jumatan, ustad teu datang-datang, sing haruleng bapak-bapak di jero, jadi teu salat teu euy cenah, atuh jadi. Can mulai kiaina can datang. Emang kamane atuh emang aing ngasuh. Jadi riweuh di jero bapak-bapak. Marebutkeun kiai can datang. Untung RT kepaimbaran. Sugan tarik nyimaman malah pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantes urang ngantos lami ya kiai teh sumping bi aya kabar berita bahwa kiai guru urang sareng nuju teu damang mencret berat. Kumargi kiai nuju teu damang kapaksa Jumat sementawis dinten ieu diliburkeun. RT goblok. Jumatan libur.
Jemaah berontak teu bisa teh Jumat teruskan. Lamun di lemur iya eueuh nu ibadah ka Allah, hati-hati di akhirat nu digebruskeun ka neraka heula adalah pemimpinna. Sedangkan dia pemimpin adalah RT. Muriang RT digitukeun. Hanya kal aing kaharep jadi tamiang melit kabitis. Pan kuring mah teu bisa tara khutbah, maca mah bisa teh, meureun bisa maca. Nyai maca mah bisa. Geus maju. Ridho daripada pre. Ari RT percaya diri. Disangkana buku khutbahna huruf Latin, bahasa Sunda. Ternyata buku khutbah nu kiai tinggalin. Hiji-hijina dina mimbar. Hurufna Arab, gundul deui. RT percaya pede bae ta RT. Nangtung RT khutbah. Dibuka eta buku, gebeg. Arab gundul kabeh. Mukaan heula sugan neangan aya huruf Latin nyelap. Ai jamaah mah husnudzon be alus sangka. Sing kecewis jamaah teu sangka RT urang. Memeh dijelaskeun meuni di mutolaah heula. Di mutolaah lain. Neangan huruf Latin teu manggih. Salila-lila ngahuleng RT. Mulai bijil kesang badag kesang lemut. Guguru tu dina hate. Cek RT, lumpat ngadadak. Pasti dikepung aing di tengah-tengah. Ai cicing wae piraku salila-lila aing ngahuleng. Untung RT na sering Jumatan. Sok ngadenge khutbah bahasa Sunda. Eta RT menang ilham. Cek RT, lu penting aing salamet. Ngaguak RT di Pak Imaran. Hadirin sidang Jumat anu mulia. Nu hadir sing kecewis muji RT aing. Hadirin sidang Jumat anu mulia. Naha hadirin kabeh nyararaho. Kana naon-naon nu bakal dijelaskeun ku kuring ayeuna. Atuh kabeh reuwas. Atuh rek nyaho ti mana? RT ceramah encan geus mere pertanyaan. Jadi gandeng di jero masjid sing gerewek jamaah teu nyaho teh. Kan siang ngomongna ge kakarak. RT ngaguak deui. Hadirin sidang Jumat anu mulia. Percuma ieu khutbah diteruskeun. Sabab jelas kabeh teu nyararaho. Wassalamualaikum warahmatullahi. Jumatan bubar. RT digorotong ke rumah sakit. Pada ngaleyak di Pak Imaran. Kumaha eta aki-aki dendam. Ditipu aing ku sia, hanas didengekeun ku aing. Untung teu asup kana TV. Aduh, lamun asup kana TV wirang umat Islam. Aya kiai dileleyak. Dileleyak di mimbar. Siapkeun regenerasi. Calon artis mah balatak. Atau aya calon-calon muadzin atuh. Ai subuh teh budak ngora nu gede tanaga. Aki beak huntu. Maksakeun lain ulah ku aki-aki lain. Mahroj besi ruksak. Kiroat leungit. Geus teu puguh lagu. Halo. Ih aing. Tak wayahna geus beak huntu mah tong maksakeun ngimaman. Mahroj Fatihah hancur. Batur gohiril mana gurawil magedu piraku Fatihah ngagurawil. Inna sholati manuk si suki di bawah. Tuh manuk si Edi gembol. Anak muda siapkan tampil. Budak santri siapkan.
subuh ngahudangkeun preman insap sia balik rajaban preman insap subuh-subuh ka masjid gegerewekan ngahudangkeun ngan nyakal can dilatih sadaek-daek gogoakan subuh-subuh udang malolor wae ya batur hudang marawa bedog ka masjid. Aduh ada keedan wayah kieu. Adan teu puguh-puguh ngagoak wae. Can dilatih can naon Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tu jelema hadudang subuh nu wajak perang wayah kieu ieu. Aya seni qiraatna. Allahu Akbar Allahu Akbar. Talaga tah keur ngaliwat harita. Di nukil Allahu Akbar Allahu Akbar banjaran kaliwatan ka dieu di nukil Allahu Akbar Allahu Akbar maja pernah aing ngaliwat apa gue salaki sia eta pemajikanna molototan pit nate kajepit ngeunah cicing sia ini siapkeun di dieu mah loba santrina alhamdulillah khawatir mah ieu masjid menang ngabangun urang mewah-mewah dina hiji waktu teu laku sabab teu nyiapkeun siapkeun penerus doangkeun santi urang anu di pasantren anak-anak urang sing arasil ilmu anu manfaat anu teu marasanten ti leuleutik ti ayana turutan indung bapa baheula ngawokeun Allah Rasul ti leuleutik ka budak Allah ya Rasulullah pan ka budak ceri tengah peuting baheula mah di ais ku indung teh zikir indung mah teu lepas sok bager kasep ulah ceri ku aya kieu sare deui pan mah subuh rek kudu nyaring tatangga karunya kagandengan hei bager sing soleh bager diayun ku emak sallallahu rabbuna sholawat nu dibaca ibu kitu teu nya ngarepan budak ceri sok ngomong naon atuh gandeng sia ngirakeun menebak budak batur mewek yang molor aing teh budak nu ceurik indungna nu kasurupan ayun mah heuh diayun ayo peureum lain zikir lain sholawat tengah peuting banting budakna ayunan pada hari Minggu kuturut aya ke kota nya budak lain sare molotot mikiran lagu hayang geura poe Minggu keun bae atuh asep da lagu budak eta mah nya lagu budak tapi kan eusina nitah ulin sok pakai lagu tapi tolong kalimatnya nyuruh ibadah ganti judul tong hari Minggu hari Jumat atuh peureum jang mamboga lagu menang rajaban judulna hari Jumat pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid kan bagus pakai sendal jepit ku duduk samping Pak Khotib ku mendengarkan Pak Khotib yang sedang berkhutbah mengajarkan kita supaya baik sholatnya la ilaha illallah tulis Pak Ud aya ya guru-guru Pak Ud aya pasti ngapalkeun pelangi ganti mengaji barokah jiwamu marah pusing kacau hilang karenamu Allah Maha Agung penuh kasih sayang mengaji cinta Al-Qur'an eta ngadidik lagu nu kitu datang bapana peureum ceng abah geboga lagu matematika dengekeun ji jeung hiji jumlahkeun jadi 2 lamun bisa ngaji engkena bisa ngadua tu kan lumayan matematika 2 jeung 2 jumlahkeun jadi 4 mun bisa ngadua engke bakal menang berkat lumayan
4 jeung 4 jumlahkeun jadi 8. Mun loba berkat moal hese baranghakan lumayan. 8 jeung 8 jumlahkeun ke 16. Sebeu baranghakan pasti bakal awet beas. Lumayan. 16 jeung 16 jumlahkeun 32. Mun geus loba beas bisa mere ka mitoha alus. 32 jeung 32 jumlahkeun ke 4. Sebageur ka mitoha pamajikan bisa 4. Nah, eta. Setuju Bapak-bapak? Yes. Well. Ibu-ibu setuju? Pasti. Hayang boga salaki setia hayang teu. 3 akhlak mulia Siti Khadijah pake di imah. Heuy. Bejaan Asep naon? Hiji. Siti Khadijah nyarios di payuneun caroge ngerendahkeun suarana. Ibu kitu teh. Bisa eueuh piliheun, Pak. Ya Humaira, bager geulis kade sekedap. Labbaika ya Rasulullah. Bedaya naon Gusti, utusan Allah. Rendah suarana. 2, senangkeun caroge ku tingkah laku. Maksudna Rasulullah terkesan ka Siti Khadijah. Upami mayunan Rasulullah tungkul gak berani melihat wajah suami. Pamajikan orang gitu tuh Pak. 2 kegagalan. Mulai isukan kompak jeung kuring. Urang neangan nu bongkok. Makanya ke balik rajaban dites di imah. Hasil rajaban. Aya perubahan akhlak teh. Dites ku bapak. Nyai ka dieu. Aya naon sih? Cek bapak. Hasil rajaban. Lain akang teh balik rajaban memesarea jadi hayang ngopi. Lamun teu capek pangseduhkeun kopinya. Oh, bari tungkul. Kopina rasa cinta apa rasa rindu? Salakina calangap deui. Kopina rasa sia. Ibu ka dapur seduh cai kopi korong asupkeun. Asam. 3, senangkeun caroge ku dandanan. Osok dandan. Sok ka mana? Heueuh, jangan ngabungahkeun tukang ojek. Ka ondangan ka pasar. Ka ondangan. Giliran molor jeung salaki percis neuni pelet nyasar. Ngabugigak na kasur. Buuk rewag-rewig lampu 5 watt. Bari beureum. Tali kutang pegat sabelah. Nu sabelah geus sambung make paniti. Salakina asup ka kamar muringkak bulu punduk. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Salakina maca ayat kursi. Ya Allah, ya di kamar tos aya penampakan. Keun bae goreng-goreng ge da pamajikan aing. Aing sono gabrug we digabrug ku salakina. Salakina gogoakan. Panitih nojos. Geus mah goreng bau nyiksa. Pak, lamun casing pamajikan geus model kitu eta geus meujeuhna di kana kulkaskeun. Mending ganti casing nu anyar. Jang nyang heurepan batur mah dibebek belur. Jang salaki ngageulis. Siti Khadijah sudah cantik alami, tapi ketika mau ngadep Rasulullah dia dandan lagi. Rasul mulih di mana-mana, rasa capek leungit. Naon sababna? Nu muka pantau bumi, bidadari surga sampai bergetar bibir Rasulullah. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku.
Buktinya bidadari menjemputku. Bapak mah lain asup ka imah. Baiti nari, rumahku nerakaku. Anak buah nilai pelet ngejepat. Lain nyengir mikir uun dengekeun. Kagelisan lain jabatur jang salaki. Bahkan hebatna Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha ngabungahkeun hati Rasulullah, nawiskeun diri disonten keneh. Gusti, wengi ayeuna abdi diperyogikeun ku Gusti, kunaon kitu gelis? Pami abdi diperyogikeun, abdi bade dangdos engkeun wengi, upami teu diperyogikeun, nyuhunkeun widi sing ridho, aya naon gelis? Abdi hoyong ibadah dugi ka subuh. Kumaha Rasulullah? Bagus. Urang ibadah, kaula rek maturan ibadah. Ayo siap. Urang tadarus apa urang salat sunat sing seueur. Jeung kaula sasarengan. Masya Allah. Ibu pernah nawarkeun diri kitu ka caroge. Geus panaikan tak lah. Cek ibu-ibu Asep, salaki ece mah manja. Teu ditawaran ge nyuruduk sorangan. Basa-basi menang pahala. Praktek isukan. Kang, ke dipake moal gitu. Kos kana ban serep wae. Cik salakina, naon gitu? Lamun ek diperlukeun beres salat Isya rek dandan. Lamun teu perlu rek molor. Sugan tarik ibadah rek molor. Cik salakina, oke, aku butuh. Jawab dengan tegas oleh ibu. Oke, aku layani. Habis salat Isya dandan. Nu tukang sing loba atas piteng besi ngaheab calikna dina tempat tidur terus dandan salaki gura-giru da geus janjian balik salat Isya langsung ka imah balik muka panto brai jring jing jing jring salakina ngahuleng anu geulis na tempat tidur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau itu Rika. Aku Ani. Oh, Ani. Ternyata aku salah Ani. Astagfirullahaladzim. Terlalu. Sok inget baheula kerja di santri di Kobonge sok kabur wae. Da baheula mah teh aya hiburan teu baruga TV. Hiburan saminggu sakali film layar tancap baheula mah. Di lapang. Anu ngabedaan ti ngabejaan ti isu keneh. Geus rencana santri bikin program lalajo bareng-bareng. Aing lurah Kobong mimpin ti heula. Pan film baheula mah teh jauh ti Bokir. Adven bangun, beri prima, dono, bisa belum si Susana, balik cerik wae sieun, pan kunti saya tama, kan terakhir ayah Satria bergitar, Oma, jering jeng jeng jering, Oma naik kuda, gitar, terutak, jeng 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 jering, terutak. Saudara naon eta? Aing kakarak anu nyebut kuda ka astagfirullah. Camat anak buah Masya Allah. Da baheula mah di Cirebon, kamari di Cirebon ya tah. Ya Allah ya Robbana nyaritakeun eta saudara naon Bu? Haji Asep Barok niru sora kuda mending ngeunah ka aingna. Ieu mah teu dinding kelir sora naon? Kuda cenah. Lu pangharepna dendam kaing ya mah. Oma. Turuntak. Saya nyebut kuda deui. Oma ditembak ku penjahat. Tijing. Keuna kana pingpingna, getihan, diusap ku Oma. Astagfirullahaladzim. Aku yakin semua kedoliman bakal ada akibatnya.
Insya Allah. Assalamualaikum. Jeung penjahat ge assalamualaikum wae. Soleh umat. Lumpat. Aya awewe nyebrang. Kau kah itu Rika? Ani. Eta we do jelema, mimin mah eueuh di dinya. Komo Ica, eueuh Ica. Ito eueuh. Ani Rika. Rika. Salakina nempo pamajikan kasur diuk bari geulis geus dangdan cek salakina indahnya bulan tak seindah wajahmu kuningnya emas tak sekuning lipen medok pas nyengir cangkang jengkol nyelap najis. Untung sia cangkang nal bun tangkalna ripuh eta. Jeung salakina nyai kabeuli hate akang nyai dangdan jang ngabungahkeun akang leres kang ridho ya abdi dangdan ridho. Salaki ridho Allah mere ridho ka ibu. Kitu kuncina ti dinya. Lain ngomong-ngomong nyai jamu-jamu pesanan akang mana eta na meja kang. Geuning aya 2 nu abdi hiji kang nu abdi mah sari rapet. Nu akang kuku bima nya nu akang mana gelasna pamajikana poho da ngarendeng gelasna ting nu ieu salakina bodoh pamajikan bodoh jeung salakina nu mana belah moal mantak utah ieu akhirna salakina nginum sari rapet pamajikan nginum kuku bima rek sosonoan teu jadi riweuh di jero kamar. Pamajikan yang ada kareuras teu pararugu. Gara-gara kuku bima. Salakina ceurik nepi ka isuk ceurik. Rapat teu bisa ki. Amit. Pepen, Herman dengekeun sia. Wahyu. Ohim. Ulah make nu kitu. Ngaku umat Nabi Rajaban unggal tahun mulu dan unggal tahun nu diturutan nu kitu bae Rasul mere contoh memeh ngajakan sosonoan ka bojona lain milarian obat kuat jamu-jamu Rasulullah ngajak mandi sunat heula jang nambah tanaga teh soreng pas sunatanana tira mandi sunat memeh sosonoan lain kuku bima nu disebut mandi japap niatan nawaitul gusla li jafafi sunnatalillahi ta'ala eta niatna beres mandi japap beres abdas ngadeg 2 rakaat salat mutlak sunat ngadua hayang dibere turunan jaradi ahli eta carana hari hayang anak saroleh ai cara salah riweuh memeh sosonoan hangan endog bebek kitu we hasil nate anak nate hirup nate maling entong ge unggal peuting salasia ohim balik ti sawah gajleng ka kamar ni poho doran pacul ka bawah kitu anak nate hirup nate heuras beuheung Asep atuh mandi tengah peuting tiris wudu heula atuh Asep teu jadi sosonoana ge teu masalah ganjaran wudu teu batal biasakeun memeh sare wudu heul naon kautamanana Asep al wudu qablan naum fahuwa indallahi syahidun wudu memeh sare bakal menang ganjaran syahid batur mah di Palestina yang menang ganjaran syahid narohkeun nyawa ngabelaan Baitul Muqaddas urang mandi di maja ye wudu hayang menang ganjaran syahid memeh sare sabab sare teh latihan maut doana ge bismika Allahumma ahya wa bismika bisi dibablaskeun ku malaikat teh dihudangkeun deui isuk-isuk dikubur
Santeuna memeh sare wudu heula boga ganjaran suci tina wudu syahid. Sok atuh balik rajaban teh hiji beunangkeun tah dawamkeun wudu heula memeh lain neangan endog sare biasakeun insya abdas samemeh sare supaya menang ganjaran syahid. Bu, PR ibu jeung bapak uih rajaban gara pariksa keimanan barudak urang. Terakhir, naon apa asep hikmahna ya Isra Mi'raj tathhirul qalbi. Naon tathhirul qalbi pembersihan hati. Tampi Rasulullah jadi tamu Allah mulus bablas sampai kamu nang parentah salat 5 waktu sabab tina hate anu dicana ku Rasulullah bersih. Acana asep aya riwayat memeh diberangkatkeun Rasulullah dicana heula ka sumur Zam-Zam, dibelah dadana, dibersihkeun manahna. Nya eta mah dieusian ilmu hikmah hilim sapinuhna da hate Rasulullah tos bersih. Teras dibekelan ilmu hikmah sapinuhna sifat hilimna sehingga berangkatna Rasulullah madep mayun jadi tamu Allah ditampi ku Gusti. Urang ge kitu. Madep ka Allah teh namu ka Allah nu diwajibkeun sapoe-sapoeting 5 kali. Subuh, lohor, asar, maghrib, isya. Sok asepan wudu ulah. Wudu jangan bersihkeun dohir. Usahakeun memeh wudu batin bersihkeun heula hate. Kokotor hate ulah dibawa wudu. Ulah dibawa salat. Sabab salat teh pang utama-utamana doa. Timimiti tobat heula ka Allah, Rabbighfirli, hayang dihampura ku Allah, warham, hayang dijembarkeun hirup ku Allah, wajbur, hayang diangkat derajat dina kahirupan dunia akhirat, warfa'ni, hayang dirizkian, warjukni, geus kumplit dina salat eta doa. Tapi kunaon asep salat terus-terusan aya doa teu diijabah, lain doa nu teu diijabah, aya nu ngahalangan. Naon? Hate kokotor di bawah salat, di bawah wudu. Kokotor naon asep memeh wudu kokotor hate piceun hiji som ulah dibawa wudu ulah dibawa salat. Bisa jelema sombong ku ilmu jelas teu leres teu asa aing pangnyahoana di papagahan ku sanapeun sok taradak narima lah maneh budak kamari sore nyahonaeun ieu akang ieu he Kang sok sanajan bijil ti sahanapeun ai bener mah tarima ulah sombong bijil tina harta bisa asa aing pang mampuna mending bauh jeung tatangga nu sangsara sieun katempelan malarat. Hei moal jadi jelema beunghar lamun teu aya doana pakiri miskin leres teu karak boga mobil hiji geus mung nanya ka tatangga atuh batur ge nyahoan ta mobil 5 tahunan kadenge teu na mengkolna jejeritan eta rem kredit ulah som dicinta sombong. Ya Allah ya Rabbana. Bu naon deui kokotor hate asep panasan teuing ku dunya bat. Yeuh rek panasan mah ku ibadah eta nu pantes. Pak, pemuda, panasan makana ibadah. Batur bisa berjamaah piraku aing teu bisa. Aing bisa arek berangkat berjamaah. Mantap. Batur bisa ngaji rutinan piraku aing cicing wae. Ek milu aing nama rutinan. Panas nepo batur ngariung di pengajian hebat. Batur bisa sodako piraku saya teu bisa saya ge mampu bisa sodako panasan makana iba urang mah lolobana kana dunya panasan tatangga kabeli TV gede mainna muriang isukna tatangga da meuli motor ninja manehna pingsan nepi ka dirawat diopname ka rumah sakit dokter ge lieureun mariksa ieu penyakit aneh teu kadeteksi. Make komputer karakanyahoan bijil dina layar komputer gambar pelek. Si orang keur mikiran motor batur. Tatangga da ngalongok ka rumah sakit. Nu ngalongokna tukang ngagosip. Ayo ngagosip pareupeun nu gering. Mungkin panas eta nu gering. Ece kamari tatangga ece deui ieu mah sekedar informasi. Nu kamari tatanggana meuli motor ninja teh geuning ece. Aya meuli Innova ece mobil anyar, paeh langsung. Astagfirullahaladzim. Cig atuh kana dunia mah tong panasan teu.
naon di Asep runtah teh kudu dipikeun dendam naon yuk menikana loba batur daripada loba musuh leres teu loba dulur daripada loba musuh tadi teh dulur saya Bu seeutik teuing musuh hiji loba teu memeh jeung nu jauh akur kudu jeung nu deukeut heul sabab ngabutuh ngadadak meminta tulung lain kana jauh tapi kanu deuk leres teu hiduplah kalian seperti tangan kumaha ieu pandangan katuh kenca beda profesi nu katuh mah kanu ngeunah-ngeunah wae tuangeun leueut teu nu lejat nu amis nu gurih giliran beuteung mules lumpat ka WC nu kenca ngorejat beye bau bagian aing tapi sadar diri nu katuh teu sombong cek nu katuh lamun eueuh pagawean di kenca aing kotor ieu boga duit loba meuli jam tangan di mall meuli jam tangan pang mahalna dipasangkeun di tukang cebok jadi gagah tukang cebok nu cebok atuh nganuhunkeun ka nu katuh giliran katuh ateul teu bisa gagaro sorangan nu kenca teu kudu ditelepon ngagaroan geus rajeng tatangga mah kitu beda profesi tapi saling tulung saling bere leus teu wala takun kal udunain ulah nurutan dua ceuli ai ceuli kumaha ceuli kenca katuh jarakna deukeut ti tukang paling sajengkal tapi sok sajan deukeut can pernah amprok sakali-kali acan bari deukeut ge can pernah panggih si katuh jeung si kenca ceuk nu katuh hayang ngalongok nu kenca nu kenca ngalius sok aya tatangga jeung tatangga kitu panggih di persimpangan jalan nu hiji ngaliuk ka dieu nu ti ditu ngaliuk ka ditu ditingali duanana geus nyungsep di sawah hakan sia mending akur bahkan saur Nabi lebih jauh menggambarkan Islam satu dengan yang lainnya seperti satu tubuh satu badan sok beda-beda ya pagawean anggota badan tapi akur kompak lamun ti tajong indung suku nepi kagetihan nu pangelan riweuh saha tatangga jauh bibir irung panon kompak ieu mah tiluan ti tajong dek ngariut kabeh tatangga jauh panon mah nepi ka ceuri cek leungeun ayeuna nu wir meuni monyong cek bibir suku cilaka tulungan leungeun nulungan mencetan irung milu nyengir panon milu ceurik ceuli nepi ka beureum-beureum huntu di jero milu kakareket nu teu disangka bujur dibawa ka dukun patah tulang teu kuat nahan bengkok tulang eta diberketekeun milu gogoakan milu prat-pret-prot ta bujur kompak kabeh kompak henteu aya hiji nu teu pipilueun cuek si eta mah molor we di jero ih teuing si eta mah masa bodoan suku cilaka leungeun meuni daek kokotoran leungeun mah mencetan irung nepi ka nyengir panon ceuri beureum huntu kakareket bujur prat pret prot eta mah nu hiji cuek ngarengkol najis eta tah eta teh cirina jelema licik si eta mah apatis masa bodohan licik kumaha Sep eta mah licik giliran manehna aya kahayang ngariweuhkeun sarerea tatangga salemur kidu milu nganteur kudu aya wali aya saksi aya penghulu lamun si eta geus aya kahayang ngariweuhkeun sarerea make kudu make surat resmi kepemilikan di penghulu ditanda tangan SIM STNK BPKB naon SIM surat izin menyolok nu kadua STNK surat tanda nurunkeun kolor nu katilu BPKB bukti pemilikan kendaraan brewok seeta tah lamun geus aya kahayang ih lamun di dia aya nu kitu berarti si eta pona euceul mun panggih jeung si eta cekek tong asa-asa leyak si eta mah
Ayo kompak. Memeh rajaban loba musuh, balik rajaban jadi loba dulur. Amin. Ya Allah ya Rabbal hate bersihan jang menangkeun kautamaan salat. Kautamaan salat teh naon Asep? Cita-cita urang diijabah, doa urang dikabul ku Allah. Utama hasil tina salat, pangampura datang, kahayang diijabah. Mantep eta hirup kitu. Leres teh? Hayang dikabul ku Allah, hayang diijabah ku Allah. Lain dohir wae kudu dibersihan, hate ge kudu bersihan sabab tina salat geuning eusina doa. Tiba heula geus aya salat Asep aya. Pan lungsurna salat subuh teh parentah salat subuh nu 2 rakaat ka Nabi Adam alaihi salam. Ketika Nabi Adam dilungsurkeun di surga ka hiji wilayah di dunia namina Buth, aya nama India. Nabi Adam dilungsurkeun ti surga ka dunia dugi subuh. Poe keneh menjelang pagi maka sujudlah Nabi Adam berdiri 2 rakaat di sana. Jadi salat subuh sejarahna aya ti Nabi Adam. Salat lohor 4 rakaat ku saha? Ku Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika nyanak putrana piwarang dikurbankeun ku Allah Nabiullah Ismail alaihissalam. Tas Nabi Ismail dicanak ka Jabal Kurban di Mekah. Menang penghalang ti iblis sababaraha kali tetep Nabi Ibrahim nyanak putrana oge putrana narima. Sabab saur Nabi Ismail ama tong diengkin-engkin deui dirapraktekeun sabab ieu parentah Allah insyaallah abdi kalebat jalmi anu sabar ama. Maka ku Allah ningali ieu 2 hamba pilihanana Rama jeung putra tawakal ka Allah maka digentoslah Nabi Ismail nganggo gibas nu dilungsurkeun ti surga kanggo ngagawengtos Nabi Ismail. Tepatna tos meletek panon poe robah di tengah-tengah awan waktu datangna salat lohor tidinya Nabiullah Ibrahim sabada kurban ngadeg 4 rakaat ngalaksanakeun salat lohor rasa syukur ka Allah tos lulus tina ujian-ujian nu ngahalangan kana paniatan anjeunna nu disanghareupan setan iblis ngagoda tapi Nabi Ibrahim lulus teu syukuran ka Allah ku sabab putrana teu janten digentos ku gibas. Salat asar sanu ngajalankeun salat asar Asep nu ngajalankeun salat asar Nabi Yunus alaihissalam. Ketika syukuran Nabi Yunus lulus Nabi Yunus dihakan lauk nun anu panggede na eta lauk di laut. Nabi Yunus dikaluarkeun di hiji pasisir di sisi laut pas panon poe rek dengdek ka mana ka beulah kulon waktuna salat asar maka Nabi Yunus syukuran di sisi pantai ngadegeun salat 4 rakaat tanda syukur salamet tina mara bahaya. Maghrib dicumponan dilaksanakeun ku Nabiullah Isa alaihi salam. Nabi Isa digurung terusina mayun berbicara hang nekat Nabi Isa berangkat ke hiji lokasi di hiji lokasi eta anjeunana ngarasa syukuran ka Allah bahwa tos dijauhkeun fitnah kanggo ibuna sabab loba fitnah ka ibuna. Siapa? Siti Maryam difitnah teboga salaki tapi teboga anak. Maka ku Allah ditutup aibna sadayana Nabi Isa sareng ibuna dina pas waktu maghrib dipaparinan karasa tenang hate Nabi Isa tos diwartosan ku malaikat anjeun bakal jadi utusan Allah. Ibu anjeun teh ibu anu mulia nu tos diutus ku Allah sabab dulur wargi araranjeun ti luhurna nabi-nabi rasul nu dipilih ku Allah oge anjeun bakal disampurnakeun dina Taurat jeung Injil oge anjeun bakal disampurnakeun dina hiji waktu nyaeta ku jenengan Ahmad bakal disampurnakeun kitab-kitab anjeun nyaeta ku kitab nu dicanak ku namina Ahmad. Siapa itu Ahmad? Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam ngarasa syukuran Nabi Isa sabab bakal anu nyampurnakeun ke syariatna anu jenenganna Ahmad dina Quran mah Ahmad ismuhu Ahmad namanya adalah Ahmad nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang salat maghrib salat isya Nabi Musa alaihi salam ngajalankeun salat waktu menjelang ke tengah malam sabadana maghrib anjeun 4 rakaat anjeunna ngarasa syukuran bahwa geus mampu nyang hareupan Firaun. Maka syukuranlah Nabi Musa dengan salat 4 rakaat melaksanakan salat isya. Eta anu 5 waktu salat disampurnakeun ku Kangjeng Nabi Muhammad lewat perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu kawitna 50 rakaat 50 waktu dijadikan 5 waktu. Sabab Nabi Muhammad penyempurna. Sakabeh para nabi para rasul. Kullu syari'atin mansukhatun bi syari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sakabeh syariat para nabi para rasul Allah disampurnakeun terakhir ku syariatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa anu nanya, emang nabi-nabi nu sejen sampai Nabi Muhammad salat eta salatna. Nabi Muhammad mah sebagai penyempurna. Gitu. Untung orang jadi umat anu jadi penyempurna semua para nabi para rasul jadi umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan singkeng syafaah orang sadayana. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Geus leuwih 2 jam setengah geuning ya teh. Leuwih naik jam setengah 8. Setengah 10 naik tadi. Enak jam 12 2 jam setengah. Awas Anas 2 kali. Geus eueuh jeung leungit tuh cik aing ge ih pangnaliankeun. Bu, sing paranjang yuswa sadayana sehat walafiat amin. Insyaallah urang kengeng syafaahna Nabi Muhammad SAW oge di ayat duriyahna Rasulullah hadir sing jadi saksi di payunan Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabban. Sakitu bae dalam sikap mudah-mudahan manfaatna. Ulah kamungkur sada acan ditutup doa ku guru-guru urang sadayana. Sakitu bae sim kuring bade pamit langsung meluncur ke tempat cai tadi nu ngopi di ditu tuh. Sakitu bae hatur nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.